panas atau kudu nama kamu. Panas ih. Hah? Hah? Ini dia. Ini dia. Oh, panas. Nah, apa? Nih. Panasnya? Panas, mentangna ulin teh kamol ami tiis. Ai ka sawah mah nya, heuh panas. Ya. Ayeuna geus na. Geus jalan 30 tahun ge pirah kumaha bobogohan mah. Nah, percuma bobogohan ge aya rek kawin jeung batur mah. Iya, atuh susuganan heula can dicobaan. Lamun erek niat serius mah, langsung we kawin. Bobogohan mah ada centang ku kawin. Ulah di dieu lah yuk. Panas yo. Kena hidungan tak gerak. Di mana tuh? Cang di ditu itu, aya saung yuk. Ah, embung. Wah, ayo geuwat yuk. Ih, embung mesti jadi fitnah. Alah, keun mah aya hayu. Sugana pan ameh tuluy yuk. Tuluyan. Kakak wah yuk. Yang tuluy kawin. Embung. Oh, hayu. Ih, embung. Ayo yang ke bisa jadi fitnah. Mau aya sasai ye. Tapi bisi hidungnya. Ah, bel. Ayo. Ulah macem-macem. Ayo. Ya. Tuh, itu panas. Tuh panas. Jadi lah. Jadi ya. Panas sih gitu sarua. Itulah. Dia saung saha? Saung abah. Abah entur. Allah Akbar. Aya nu kitu. Aya nu kitu. Dia udah gak ada guys. Wah, iya ya di mah lumayan. Be itu. Usah sendiri we. Di jero tuh. Nah, di jero. Bisi kurang ieu. Bisi yo. Geus. Tunda tuh HP na. Ngoprek HP. Rasana. Itu juga sih yang meeting Arifah.
Hai, kamarana. Tas itu tuh. Oh, tas di situ. Salim sirip. Teteh ah. Salim, salah. Beneran nih bobogohan? Enggak, saya 5 tahun mah. Ih naon? Hah? Ih, 5 tahun kan dikawin. Allah. Kejunting teh bobogohan langsung kawin. Iya. Kemengan hula usahana jangan ngumpulkan pekahna. Iya, percuma sama. Ayeuna bobogohan. Itu dikawin-kawin yang naon sih? Kacan. Karena nyeri hati ya. Wajan. Kawin batur mana? Karena ya bisa jadian lain. Ente, Kayaknya. Percuma bebarengan ai kejadian mah. Nah, bener na oge nya. so geus. Tapi dari hari ya, ayo langsung kawin makan teh hariwan gitu mau nyeri hatenya. Ya tuh, percuma marane. Iya no sih. Bobogohan gitu. Eueuh kepastian. Nah, Sing penting mah komitmen apa? Oke. Komitmen na kuat. Angger we aya orang katilu mah. Non. Teman bobogohan beda deui. Kita juga ada orang ketiga kan teman. Nah, sih. Atupan lucu. Oh, lucu. Abi nu lucu. Coba lihat aku gerak lucu. Ih. Ayo besan. Terus juga si Samin tuh. Kalau gini kan ke sawah. Men. Dia tuh. Nah, keur ngarumpul ya dia. ke reuni. Reuni mantan. Eta naon? Hah? Ke Keur kieu we. Eta kabogoh mana? Hah? Kabogoh mana? Ih, itu bukan ke Bogor. Ih. Percuma gua kamu gak ada selingkuhan we mah. Neng. Jangan udah lah tuh selingkuh. Oh, terus acan. Setia lah saya mah. Setiap tahun. Duka ieu mah. Wah. Mau naon? Mau naon? Mau naon? Nah hiji. Nah hiji. Marah. Jadi itu kada bobogohan. Itu tuh. Ah, iya sih nuduhan. Irang mana boga ke Bogor? Saya 5 tahun. Sahur. Ngajagaan jodoh batuna ulah ilat teuing. Dengekeun. Ya, percuma bobogohan mang tahun-tahun. Dikawin aku batur mah. Insya Allah deh yang dikawin. Ih, ketang percuma dikawin gak geus teu parawan mah. Liwara. Kita ngeureun. Baik di Parawanana kurang mah. Hah? Baik. Bagi edan. Bagi edan. Aduh. Itu. Udah bola bagi kaciri. Ning mana teu boga ka Bogor? Ya aing mah gampang banget ka sepek yang awewe juga kumaha lagi babari ulah sakari banget kayaknya. Percuma kasep oge aya duitan mah. Idih. Ya, ayeuna loba duit tapi teu boga kanjut kumaha sia teh kayak. Ya kakan gitu. Aduh. Yang penting malah duit nah we. Udah belum pikiran. Ih. Kan isukan geus kawin mah butuh duit. Ya aku dahar make jukut. Make jukut. Hah? Mana dahar make naon? Kelengan. Benernya. Kuya nonton. Oh, nya. Atuh Jadi ini. kasep ge beunghar ge aya masih sok hanya nyari hate awewe mah. Yang naon nih? Juga mana? Jadi Mana tuh kawin we? mau kita boga kan. Pantesan atunya. Apaan dia tadi kayak ulah hari bang kawin mah jeung ge. Kumaha? Aing mah beungeut kasep. Teu hari ulah ting. Hayang awewe kumaha ge babar ini. Orang ge nu glowing saminggu beak 2 juta. Karena sayang jodoh mah urang ge sieun. Kudu was-was urang teh kudu iwa-iwa nangan jodoh. Percuma glowing ge aya sukuna hideung. Urang untung teh teh hideung. Eta hideung. Mana? Ada lu hideung mah. Jur saria kalau itu aing. Ya, anu boga ka Bogor mana kieu ya. Kumaha? Ya, kayak orang boga ka Bogor. Percuma itu boga kabogenan. Nah, Masih setengan kan emang? setengan jeung saha? Ya, aya bagi aing nya percuma kasep ge.
ai can ngajaran bobogohan jeung janda mah. Ah, janda mah lewat di si baheula eta. Nu kieu pengalaman. Oh. Jadi iya Pak, kabogoh mana teh saha? Ngaranna saha? Opet teh nama. Yo si Opetnya si Emeh sebenarnya mah gelis boga, akhlak alus, badi karium, kan sayang, aduh aing. Sayang kumaha deh ieu? Aing ti lahir nepi ka ayeuna nya. Can ngajaran nempo marane Jumatan. Nya atuh itu. Oh, Lieur sadia mah teh lahir teh. bolohona beakeun ku sorangan maneh mah. Astagfirullah, pikiran. Mana nu teu goblok pikiran? Nya awewe jumaahan. Heuh. Atunya akhlak geus alus dibadi tiung. Jika jalma edan leupas teh Jumatan. Urang rek nanya, kunaon panglalaki salat tara di mukena? Anda lagi mah di kopea. Ah, otomatis awewe ge. Nah, jumaahan teh kudu awewe teh kudu jumaahan aha gitu. Ieu mah nya awe atuh geus di kopea. Di kopea di Di tiung. hijab. Geus di lipstik geus segala rupa. Nih, nah teh Jumatan nih. Lalaki ge naha lamun salat tara di mukena. Tara awewe di mukena. Kudu di sarungnya. Lalaki mah nya. Ya, marane nya. Percuma ngomongkeun ibadah itu ieu, ieu masih kena ngomongkeun batur mah. Geus lieur antar modal yuk. Nah, Kemana? Kan modal ya lu. Geus kawasa hidup semati we. calon. Tanya lah. Nyesok. Yuk. Kang Ade, Dari tadi-tadi. nitip. Nitip. Mana emang kunaon mau teh bobogohan jeung si Ripal. Ya, urang mah hayang nu geus boga imah, boga motor, keren, pokona mah boga kaluhur teh nu kitu. Tidak boleh pikirannya ya wewe. Yo. HP-na alus, motorna alus gede, terus HP-na alusnya bajuna alus. Percuma ieu pamer kana ti kolot mah. Bener oge nya euy. Ya itu. Ada urang maek neangan anu geus gawe usaha sorangan. Nah, mana gen kan ayo otomatis kan anu kitu mah biasana nya. Anu geus sada dewasanya. Percuma aing mah mana gelis ge ai beuki kena kaduda mah. Astagfirullahaladzim. Cek yakin bebeungetan mana mah anu loba duit teh. Geus pasti kaduda. Udah nanu kumaha heula. Ngaran udah mah geus biasaan ku batur. Astagfirullah. Yuk mending mulang. Mau Wah mulang? benar. Yuk. Astagfirullah, separundung gitu. Nah, itu yuk. Ya, mulang we. Di. Ieu aing beki ngomongkeun duda mah beki pusing. Tadi